Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Naufal Muzaki di kelas IPS 4 bade nyaritakeun deui babad godong Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu di Talah Sakti Mandraguna. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya anu bisa nandinganana. Hiji waktos Kian Santang hoyong ningali getihna sorangan jeung menta pangneangkeun ka Prabu Siliwangi jagoan anu bisa nandinganana. Ngadangu perkataan putrana, Prabu Siliwangi geuwat nyauran para ahli nujum kerajaan menta panunjuk sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu teh para ahli nujum kabehanana bingung, teu aya nu bisa nembak ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Jauh pisan eta jalma teh ayana di negeri Makkah ngaranna Sayyidina Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Sayyidina Ali? Kanjeng Prabu aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilesna. Dik harita Kian Santang teu ngeunah cicing, hayang geura sok patepung jeung jalma nu ngaranna Baginda Ali. Hayang geura tarung ngadu kekuatan. Hiji waktos Kian Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi sejamiang ka nagri Makkah rek nepungan Sayyidina Ali. Saenggeus diwidian ku ramana gejlig wae anjeunna teh angkat tu Pajajaran leumpang ngulon muru ka lebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti leumpangna teh napak kancang nyaeta leumpang dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Makkah Kian Santang patepang jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Baginda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong. Saha ujang teh? Pokna kalakah malik nanya, "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Baginda Ali. Anjeunna teh sakti kaula hayang ngadu kakuatan." Kitu yu atuh tuturkeun aki, ceuk eta aki-aki teh ngajak indit ti dinya. Kian Santang nuturkeun, "Tapi kakara oge sabaraha lengkah?" Aki-aki teh pok nyarita, "Iteuk aki tinggaleun, cik pangnyandakeun ujang." Kian Santang geuwat wae balik deui, maksudna rek pangnyokotkeun iteuk. Ari iteuk si aki teh nancep deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa pageuh pisan Kian Santang nyabut deui beuki bedas. Angger wae teu kacabut, Kian Santang mapatkeun ajian nyabut deui eta iteuk satak keur tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut, tapi kalakah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu wae unggal manehna nyabut sukuna kalakah beuki mabes. Kian Santang geus ngoprot kesang, iteuk anger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga iteuk teh nangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun, "Saha sanyana maneh teh Ki?" ceuk Kian Santang samulung se aki ukur seuri ditanya kitu. "Nya kaula anu diteangan ku anjeun teh kaula Baginda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kian Santang nyuuh kana sampean Baginda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina ukur satangtung buuk dibandingkeun jeung elmu kawadukan Baginda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Ali," ceuk Kian Santang. Tapi anjeun kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam walon Baginda Ali." Ti harita Kian Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik agama Islam di negeri Makkah. Saenggeus ngarasa ilmuna cukup,
Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka negerina Pajajaran. Ku bagina Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Dua rupa barang anu dibekelkeun ka bagina Ali, tasbeh jeung kitab Quran. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam teu saeutik rakyat Pajajaran nu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Garut. Ceuk sakaul di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud ari prajuritna mindah rupa jadi maung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.